Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng abdi channelna Anggi Prayoga. Ayeuna abdi bade ngabahas soal ngomong orang Sunda. Da orang Sunda mah loba ngomongna jeung loba bahasana. Lieur we lamun di Bandungan mah soalna bahasana loba jeung araneh. Tina sakata teh kot aya 5, aya 3 jeung sajabana. Dangukeun geranya. Iya. Cara ngomong bahasa anu kahiji, urang pake kata bantu mamah. Mah, abi hayang emam. Mah, abi hayang daang. Mah, abi hoyong mamam. Mah, abi hoyong tuang. Mah, abi hayang jajablog. Mah, abi hoyong nyatu. Cara ngomong bahasa anu kadua, mah, abi nyuhunkeun artos. Mah, abi nyuhunkeun cicis. Mah, abi minta duit. Cara ngomong bahasa Sunda anu katilu, mah, abi hoyong ameng. Mah, abi hayang ulin. Mah, abi hayang ngablu. Cara ngomong bahasa anu kaopat, mah, ieu mah alus. Mah, ieu mah sae. Mah, ieu mah sae pisan. Mah, ieu mah pantes pisan. Jiga nama cara ngomong bahasa anu kalima, mah, abi mah alim ka dieu mah hoyong kaitu. Mah, abi mah emung kaitu mah hoyong ka dieu. Cara ngomong bahasa anu kagenep, atos mah tadi beres mah ieu enggeus mah bieu pisan pokona mah. Cara ngomong bahasa Sunda anu katujuh, mah, pangasupkeun. Mah, pangampihkeun. Mah, pangkajerokeun nya. Cara ngomong bahasa Sunda anu kadalapan, atos heula nya videona. Daguan heula nya bade ngadamel deui videona. Tungguan nya tong hilap videona bade didamelkeun heula. Anggeus di subscribe teu acan channelna Anggi Prayoga. Lamun teu acan sok atuh marangga klik tombol subscribe, lalu like, terus nyalakan loncengnya. Oke? Tong hilap.